Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu guru nukusim kuring dipika hormat, sareng sadaya rerencangan nukusim kuring dipika cinta. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari, pendidikan penting pisan. Pendidikan pikeun ilmu merelo bakapalan pikeun urang sarerea. Ku ayana pendidikan urang jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan mangrupa rencana urang kahareupna rek kumaha. Kumeunangna ilmu tina pendidikan, urang bisa gampang neangan pagawean nu alus anu dipika hayang ku urang. Ku cara diajar nu getol, nu bener, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses, jadi jalma nu miboga prestasi anu luhur. Jeung deui bisa ngabanggakeun kolot bangsa jeung nagara. Hadirin, sakitu wae biantara nu tiasa kusim kuring dihaturkeun, hapuntenna bilih aya kalepatan dina ngadugikeun ieu biantara. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.